lanjutkan lagi ngomongkan batur mang. Ngomongkan batur di Tadi, perjalanan canggah. Culai sok disentakan wae ku amang, ku sabab aya nu gering. Nah, eta Lain bawaan lahir sentakeun. lain. lain. Ku sabab aya nu gering kaleket. Aduh. Nyantuy resep sulai teh urang nyantuy. Nyantuy. Tapi nya resepna ka culai teh Teu di baperan. kumaha ge teu baperan jeung Teuing tukangan mah. tapi alhamdulillah teu Pak. Henteu. Teu alhamdulillah teu. Humorna oge resep lah gitu kayak orang panggil lamun tos ieu culai ngobrolna seru lah gitu. Kocak-kocak tapi sih rada ieu culai mah. Cuk amang cenah harita jiga Ariel cenah. Rambutna lamun panjang Pak, rambutna lamun panjang juga ya. Soalnya rambutna mah pendek gitu, jadi culai gitu. Salid lah, salid. Ya, culai lah. Ipai oge, ieu pendapat urangnya. Alus. Biasana urang resep kasih ipai teh teu munafik. Tah eta. Kaiji lamun misalnya aya nu teu sependapat jeung manehna main gebes wae langsung wae ge. Langsung. Rek saluhureun, rek sahanapeun, komo ka sahanapeun. Tah eta. Nu teu sopan. Kasaluhureun oge di tembrag wae gitu. Tembrag wae resep urang kan kitu teh. Tuh. Nah, iya mah alarm bangun Bener sudah. bangun ayo hilap tadi tutup. Lanjutkan. Aduh, apunten nembe ka ieu iklan ku alarm. Itu ipai mah hargaan kadua oge urang sare di luar si jendelanan tadi Buka tadi tutupkeun pantona. Kan anu masing-masing mah nya nu penting sabodo urang haneut we gitu. Bae Ieu mah teu kudu dikasih tahu ge naon jadi ngerti. Karena hidup di model urang kan nya ngarasakeun jelema susah mah nya kudu saling urang kieu-kieu teh ngeunah ka batur mah tong ngalakukeun kan gitu. Tuh ipai. Kipai kuatan tadinya make like bong bari nya ngopi wae deh. Bari Malahan tadi oge pas di posisi kan di warung. Ku si ibu-ibu teh ditawaran basreng sareng Astor Pak, Astor. Titah dibawa era Tapi cecelebekan didinya tadi Pak saat eta teh. Malahan si Lutfi mah aduh hanya kal teu dibawa. Teu mawa basreng. Tah eta. Padahal ku si bapana ge tos ditawaran ngan era. Urang mah lain teu hayang ngahindari makan lada mang. Model tadi kan sebelum ka dieu ngabubur lah ngaja teu di ladaan tuman ngabubur Di ladaan tanpa lada teh teu ngeunaheun gitu. Teu disambelan teh teu ngeunaheun. Tapi ku sababaraek naik gunung daripada nyeri beuteung di luhur. Eueuh toilet gitu. Tah eta. Mawa batu kudu ka handap. Ngegali kalotor gitu. Hoream lah. Aya amang mah basa ka Cipurut setengah genap nyeri beuteung balik maksakeun langsung peperen di paraksa Japar maksa buru mulang teu kuat ku nyeri beuteung. Padahal aya eta ge cai di Cipurut teh ngan caina kurang perawatanna jadi pantona ku bagor gitu Pak. Teu jongjon Sampah ieu gitu kan. Teu jongjon lah ini teu jongjon. Pan aya ieu naon ngaranna teh sungai. Walungan. Di walungan caang gitu kan. Nyakeun bae cing ogo. Teu aya keur nyumputna. Soalna lamun misalkan nyumput tukangan batu bisa disangka udang Pak. Ada udang dah eta. Ada udang di balik batu. Ima ada yang AB di balik batu. Dulu karunya pemirsa. Oh pemirsa, hampura pemirsa bisi aya nu keur mam lalajona kan. Aduh. Mam udang. Kipai. Lutfi mah halusnya leutik-leutik oge. Rehan lumayan lah lamun teu trouble mah.
oke lah orang ngobrol-ngobrol jeung Culai Japar tah ieu dibandingkan yang sebelumnya amang di dia asal loba ngeluh kunaon dah berat ting bawaan dia loba ngeluh ka dia kaji mah kemudian peda ditinggalkan kudu diharap sesentak wae termasuk kaculai gara-gara apa jauh Culai. ting jarak tukang yang jarak buntut aja puluh dulu jauh jadi jauh teu ieu naon nya ngegasting lah nu payuna gitu kan teu disantaikeun soalna naonnya jeung deui bebanna lebih banyak nu di dieu Pak ayeuna segala dibawa bebanna, masuk kaleng biskuit wapelo Roma Wapelo tapi hanya eta Pak Roma Wapelo anu bisa menemani ngobrol gitu jadi ngecaprak kemana karep eta jadi kemana karep efek tina eta aduh berarti cocoknya cocok terus kan iya oke botol aqua oge kan minum cai stoknya rada lumayan seorang nyendak 2 botol teh 5 botol aqua alit botol aqua agung tapi orang ngerasakan oge mang tadi kan di tukang oge mimiti di tukang sarua lambat tapi ditungguan ningali batur ngesiana rauh ambek mah teh cuman hayang ngudag gitu tapi di tukang aya nu capek gitu kudu ditungguan naon gitu. Oge kumara non lain kumaranya non tadi marakan seueur ngeluh oge kan seueur ngeluh teh kahiji kan tadi payuna jauh teuing kaduana nya ambak mah aya gitu kan kesal aya terus nya kanu trouble tadi teu damang gitu nah make ambak aya kesal aya teu persiapan terus apal di rumahna sok lieur aduh hampura pemirsa aya ieu suara engke bakal kadang banyak suara ieu mudah-mudahan teu nah non teh iya gas beracun nah jadi teu persiapan ti awal teh terus apal gaduh sok lieur gitu gaduh panyawat lah intinya sok lieur kudu dibedakan perlengkapan pribadi misalnya orang sok lieur ya bawa obat-obatan pribadi iya mah keur kahareupna gitu teu naon ya mah pengalaman obat-obatan pribadi amun anu gaduh panyawat di bumina gitu panyawat canakan di ieu lamun nu ngarasa babari capek kudu nama H-2 poe teh larikeun heula lari nah nguji fisik kudu nama tapi teu naon da uku urang ge rehan mah di bejaanna ngadadak kudaek lagi alhamdulillah bebelaan nyewa kantong terus bebelaan duit lebaranana kapake dan uang jajan bakal dari potong mun kan tambah-tambahna oge beda naon resep lah mudah-mudahan teu kapok nah ya amang kapok hampura pemirsa ya wae suara di pengker teh pertama di endorse tina iya naon sih efek loba teuing wapelo aduh efek samping wapelo aduh wapelo gitunya persiapan jadi amang amak-amakan jadi kesal oge gitu tah urangnya ngerasakan tadi kan di tukang makan rada lambat di hareup mah ngeunaheun lancar komo tadi pas poe kurang kan di hareup cuman gancang teuing sih teu gancang teuing sedang Pak sedang eta mah cuman nu di tukangna kan ieu drop depan tadi semakin parah jadi perjalanan semakin melambat tadi teh urang teh perkiraan teh jam 2 teh bisa nyampe jam 5 mang ya bisa lamun misalnya ku perjalanan kita biasa ku sabab ada hal yang terduga keselamatan lebih penting jadi memutuskan berhenti kajenting lambat kajenting teu nepi ka puncak nu penting cager deui gitu resep sih jeung amang masang tenda hujan alhamdulillah resep ge Pak seru lah pokoknya
saling bagi-bagi tugas di iya, hadap ngajaga nu gering di luhur sak tenda gitu kan. tenda hujan-hujan oge Nu nya. di handap disentak pi orang nganterkeun tenda. Heeh. Pi orang ceplokeun tina kantongna jeung kantongna di sana. Jangan disentak di wae gitu. Tapi engke mah Pak orang ieu ka curug ya banyak Insyaallah. wengi teh tos dibincang-bincang bade ka curug. Duka curug-curug mana nama tapi aya niatan bade ka curug. Bisa pemirsa alim anu jauh nu luhur gitu kan. Jadi ka curug ke di curug. Bikin videonya siang ke Pak. Siang di curug siang. Oke, orang ieu damekeun. Ari gunung gede teh di mana Mang? Jawa Tengah nya gitu. Kudu boga duit sabaraha cek amang teh lamun misalnya ka ditu. Oh. Da ai naik ka gunung mah teu murahnya teu mahalnya bangsa karcis mah cuman perjalananana perbekalan Tah eta. Urang perjalanan kudu naik naon gitu kan. Naik mobil pribadi kah? Apakah naik kereta atau gitu. Perjalanan anu mahal mah. Anu mahal perjalanan. Jeung biaya konsumsi. Konsumsi kan lamun hayang ngeunah hayang jeung sosis, jeung daging atau jeung naon kitu nya. Kudu ada. Tapi urang mah jeung lauk asin jeung tahu tempe ge. Tah eta. Malahan tadi kan ku sabab minyakan keneh nya mangnya tempe jeung kertas nasi teh hiji. Tah eta. Tapi nikmatna eta jadi non dipilihan gitu kan. Diuapkeun ongkos saware. Heeh, saware. Aduh. Tadi di shoot tuh Mas, ieu nak makanannya. Di shoot. Cuman ieu na teh dikieun tapi teu naon. Saeutik kur diputerkeun saeutik. Yang penting kan kaciri. Makan ya berarti makan. Tuluy naon deui nya. Itu resep nama pemula pengajakan gitu. Seolah-olah mendidik secara langsung ya. Ternyata manehna ge bakal langsung sadar ka gunung teh kieu ning gitu. Termasuk urang ge kan mimiti gitu. Bawaan urang berat teuing. Soalnya kan ngeganong kantong teh lain samenit 2 menit mah. 2 jam 3 jam. Malah lagi sabaraha jam ya Pak naik ka dieu teh Pak? Hujanan oge sajam. Hujanan oge pan sajam. Urang teu mikir rek hujannya tadi dipaskeun we. Kan panas 3 jam 4 jam nepi gitu nya ku sabab hujanna lah kan tak terduga. Teu kepikiran rek aya nu gering kan ya. Tah eta. Naon nyetok 2 jam 3 jam teh. Tos Kudu nama ke mangkat di jam 8 meujeun namanya. Kudu nama 8. Jadi sajam merepak jam 11 sampai posko gitu istirahatlah sugadeng lohor mulai naik. Itulah tak terduga. Kuduna ieu teh teu apa rek hujan, teu apa rek aya nu gering gitu kan. Engke mah berarti kudu ieu nya ulah ngadadak teh nya banyak. Wejaana sebelum ieu jadi sok perlengkapan pribadi heula. Ketos perlengkapan pribadi teh misalnya orang sok asup angin model orang kan mau press-care, mau koin gitu kan. Kayak ketika orang asup angin teh tinggal dikerok. Misalnya amang sok ieu boga penyakit mah mau proman gitu. Jaga-jaga keur sorangan da. Naon? Diri sorangan kudu bisa menjaga. Model sok nyeri beuteung berarti tong ngadahar lada tah. Lamun ieu naon? Sok tukang ieu Pak. Naon? Tukang tekuat ieu tah. Tekuat ieu tah. Kudu nyenak peso atawa naon jangan gali. Kan aya nu kuat itu kan 2 hari 3 hari kan aya anu tiap hari teh rutin kudu, gitu. Buang hajat teh. Jadi kudu bawa peso jeung kapanggih lah seurik naik mamang.
orang ternyata kieu bawaan orang berat teuing. Oh ternyata orang malah teu mawa ieu ya model ayeuna kan teu mawa baterai poho. Iya. Di saat nu lain parem urang kan teu nyangka mangkat trek naik ka gunung geus magrib Mang. Geus poek geus naon gitu nya jam 6 di jalan kene. Untung aya baterai. Coba lamun teu aya baterai. Ya HP paling Eta. HP teh geunaheun di Cipanganana. Bari jeung di baterena ke CF kan sok anu. Banding kahujanan meureun HP mah sipae. Tapi alhamdulillah disyukuri dinikmati gitu ya. Meskipun aya anu hal tak terduga gitu. Da indahna di dinya itu mah lain naik gunung mah. Sare gogolosoran karena ieu mah lain tempat ngkemnya ieu mah darurat. Ieu nage bidang nage miring nya. Miring jeung loba akar si pai karunya ngukupan akar itu. Daripada jeung ngukupan si culai mah. Culai bahaya gitu tuh. Pai. Dia teh terus gugah pemirsa nyata. Kur hitu tunggu. Aduh, itu tungkul 3 kali hitut tibra deui. Aduh.